ja'ala nikaha sababan li baqa'i naslil anam wa wasilatan ila ishtibaki minasyu'ubi wal aqwam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa rasulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alladhi khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa majid wa karrim wa syarrif wa adzim wa hayyi wa tafaddal wa tahannan ala sayyidil awwalin wal akhirin imamil muttaqin wa imamil khair sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ansari wal muhajirin ajma'in. Amma ba'du, fa inna afsaha nasihatillahi li'ibadihi ayatu haqqin nuzilat ala habibihi fi ummi biladi thumma takunu mu'jizatan baqiyatan hadiyatan lil haqqi wa sadadi tabarrukan wa ta'abudan bi dzikrihi wa tilawati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaja ar-rajul faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fin nisbil baqi. Wa qala al-ulama fi nadmil khulasah alfiyah yunsabu maf'ulan lahul masdaru in abana ta'dilan tajud syukran wa in. Allahumma ij'al jam'an hadha jam'an marhuman ya Allah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman ya Rabb. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, hadratul kiram, anu sami-sami hadir, para sepuh, para bini sepuh, para kesepuhan, wabil khusus keluarga besar di rombongan calon panganten pamaget, para ibu, para bapak, sanak kerabat, handai tolan sadayana nampak hadir, lujeng sumping rupina kasanggakeun kasadayana di Kampung Cikembang, Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah kalayan disarangan ku kesehatan, mudah-mudahan ayatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dipayun kasanggakeun teu aya deui ucapan anu payus kalayan pantes nyaeta lintang disingkuring umajak kasadayana mangga urang sami-sami ngajerit hadzat Allah anu maha suci, mangga urang sasarangan muntang saraya hadzat Allah azza wa jalla. Kalayan puji anu jadi panghias ati urang sanggakeun hadzat Allah Rabbul Izzati, Allah Subhanahu wa taala anu maha suci, anu parantos nyiptakeun ngadamel ngayugakeun ieu langit oge bumi. Oge seuing puja anu janten panghias rasa tetap mustahikun wa mamlukun urang sanggakeun hadzat Allah azza wa jalla, Allah jalla jalaluhu wahdah, nu parantos nakdirkeun ka urang sadaya dengan ieu tiasa sasarengan rieu kumpul. Patapang patapung lawung tiasa patembong paamprok jonghok tiasa padeukeut sareng paadu teuteuk. Nu alhamdulillah kalayan niti wanci anu mustari kalayan ninggang mangsa anu rugina, kalayan niti wanci takdir Gusti ninggang mangsa qada Allah azza wa jalla. Takdir teu tiasa dipungkir, qadar teu tiasa disinggar. Dengan ieu wasilah sababiyahna acara walimatul nikah, walimatul urus dua insan hamba Allah cek yoga kaneng hilda urang tiasa kempel. Hakikatna izin Allah, taufik Allah urang tiasa kempel. Mudah-mudahan ieu riungan gempangan ngundang-undang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam rahmat kawilujengan salamina mugia tetap dilimpahkeun kalayan dicurahkeun, salamina mugia tetap dikucurkeun tur dikecarkeun oge dikocorkeun ka panutan alam sayyidul anam, nabi pinilih rasul akhir zaman, nabi Yuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, sahabatna, umatna. Mugia urang sadayana sing kalebetkeun sing kagolongkeun janten umat mantenna anu kenging pitulung syafaat jaga dina poe kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para ibu miwah para bapak, para sepuh oge para bini sepuh anu sami rawuh, wabil khusus pribumi sabri umpi Bapak Entis Ridwan miwah kulawargi sadayana oge ngalujeng sumpingkeun ka sadayana para tamu rombongan ti Karawang rupina panginten
Riwah sadayana kerabat anu nampak hadir ngiring jajak ngiring doa dorong doa mudah-mudahan wasilah sababiyah iriungan gempangan nyakseni warisan hamba Allah nyaeta Hilda Siti Nurjannah ka Yoga Nugraha mugia aya dina kalancaran kaberkahan aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Beber layar tarik jangkar janji asih nu behari insyaallah kiwari ngajadi tihit pinasti bagjadi ajali ayeuna katinggal kurang sadayana hiji jejaka kandang gandang makalangan munggah ti hiji wewengkon anu kacida sejuk ti isna insyaallah sekadap deui tihit pinasti bagjadi ajali baris kauntun tipung katambang beas dipageul ku kudroh irodah Allah kalangkungan akad pertikahan akad anu sifatna suci sakral kelengandung ibadah sakali deui mudah-mudahan aya dina kaberkahan kalancaran aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teu di dieu pina Bapak entis oge nyayogikeun urang kalihna anu kacida geulisna insyaallah kawanti-wanti endah kabina-bina tihit pinasti bagjati ajali urang sakseni ku urang sadayana mudah-mudahan rumah tanggi mantena sabada akadan mugia sing kalabat rumah tanggi anu gumulur dina kajujuran gumlar dina kajanglaran diraksukan ku keimanan disinjang ku kabarokahan mugia ayana rahmat Allah Subhanahu wa taala anu maha heman amin ya rabbal alamin. Ada widi rupina singkuring salaku pangatur waktu oge panggung acara dengan ieu nataan acara-acara nu bari laksanakeun kalayan insyaallah dikapayunkeun nyaeta bubuka nu kaduana pangaosan ayat suci Al-Qur'an nu katilu seren sumeren nu kaopat seren tampi nu kalima simbolis anu kagendepna akad pertikahan katujuh doa sareng tutup. Mangarupina panginten urang berkahan yuriungan ku acara bubuka teh ku sasarengan ngaoskeun basmalah majeng kana pembacaan Al-Qur'an urang ngaoskeun Fatihah mudah-mudahan bae nyandak keberkahan sejang ngirit wancing hemat saat urang sasarengan wae ngaoskeun Al-Fatihah umul Qur'an mudah-mudahan teu ngirangan kana maksud sareng tujuan kautamian kahoyong wabil khusus doa insan hamba Allah ieu. Bismillahirrahmanirrahim ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah agithna biqada'i hawaijina ya Allah ya qadil hajat bi barakati umil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Mudah-mudahan diberkahan kuaosan umul Qur'an al-Fatihah ngadatangkeun ngalungsurkeun kaberkahan oge janten lambung janten syifa kangge rupi-rupi panyawat anu tiba ka urang sadayana lahir batin mudah-mudahan didamangkeun sabihara oge sabihari oge nyana kaberkahan kalancaran kangge maksad paniatan dua insan hamba Allah ieu. Acara salajengna mangrupakeun acara